saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri saya yang bernama Hinhin Wahidah dengan mas kawin berupa emas 20 kg dibayar tunai. Saya terima nikahnya kepada Hinhin Wahidah putri Bapak dengan mas kawin 23 gram emas dibayar tunai. Ya Rabbi salatan wa salaman mutalazim. Para wadi sadaya, alhamdulillah rutina reng-rengan keluarga besar ti calon panganten pameget parantos aya di payunan urang sadaya haturan wilujeng sumpi upacara mampang calon panganten pameget ti reng-rengan lingkung seni Sunda binangkit sumangga di kami.
sorangan dulu Nini Mana Nini? Ini ditinggalkan sorangan layak pak pura we ini ayo urang makan musik kaset genuan alah eta patu nanti bisa
sesina. Kita siloka pangbagia buka lembaran kehidupan aja tinggalkan kehidupan awas sumangga gara dipegakeun. Ibu sumangga dipasikeun we guntingna. Biasa maju salah kapanya. Ditampi guntingna. Tangan kiwat biasanya pengpita. Kalau yang dibantuin basmalah sumangga pita dipegakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa keprong gelas sadayana. Dua nyanak kecanakan banget tong di baruran mungkin aja. Wah nggak, ibu bicara di kembang lain. Tawis pangbagia oke di keluarga calon pengantin wanuja baris dikompayakan kembang mangle. Ibu majeng salangkan. Kembang tawis pangbagia melati kawening hati budasnya das menabeng ras. Ya pihak bagian langganan Rub-rab singkaru bulah-bulahan. Maka sundangan ke calon apa mertua ditahan. Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasulullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Kareng-rengan disangger seni binangkin para tos ngabagiakeun kasumpingan calon panganten pamegit wah rombongan ku mangrupikeun lengser midang. Sumangga para wisadana tiasa nyalikan kursi anu parantos disayogikeun oge pamunten kursi di area akad nikah mu terbatas ukituna pengirangan kana kahormatan sumangga nyalikan kursi di palih katuhu sim abdi aya kursi alhamdulillah parantos disayogikeun kanggo keluarga besar sadayana nu mawi mudah-mudahan teu aya anu ngadeg nu margi masih keneh seueur acara nu baris kapadarkeun tina dinten ayeuna. Pamunten di dieu katinggal jalmina seueur mung nu ngawal salauna mung salit jigana apal dieu mah kedah papantunan heula rupi namanya paknya di samping nama mung teu disolempak ka kuping nama mung kirang kompak urang uihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mung jigana salah bersih sana
jadi kos putri Lila
ini